Wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Para wargi anu mulia mangga dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Dina ngoning tarungna antawis Mama Suhud ngalawan si Rabok para wargi. Atuh mangga urang teraskeun malih ayeuna anak buah Mama Suhud parantos sarumping harita teh nyaketan ka eta pakalangan. Mangga urang lajengkeun para wargi carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Di hiji patempatan nyaeta anu kasebut Leuweung Pines. Di hiji tegalan Leuweung Pines anu memang kabeneran eta. Atuh para wargi sadaya di tegalan eta mah caang ti loba tangkal pineusna. Ngan kasebutna we Leuweung Pines sotenan. Memang para wargi kayan keur memejehna caang bulan 14. Malah meuni mabra bulan teh nyaangan buana panca tengah. Bari nyaksi anu keur tarung dua jawara kahot. Mama Suhud ngalawan si Rabok. Anu duanana para mitra can aya nu eleh. Wahai soal tadi harita teh si Rabok nepi ka ampara cebutkeun para nepi ka potong ragas tulang igana ditenggel ku jurus totog dina gerakan hujan silantang ku Mama Suhud, tapi geuninganan si Rabok masih kena bisa gerak. Manehanana tuluy atuh ayeuna mah bener-bener kudu caringcing pageuh kancing lantaran Mama Suhud teh lain lawaneun memeh sasara. Tapi lamun manehna nyerah eleh, wah kacida teuing wirangna. Wiwirang di kolong catang ceuk paribasana nya gede nya panjang. Nu matak satekah polah manehna ngalawan ka Mama Suhud. Lamun bisa mah hayang ngaragragkeun Mama Suhud. Ceuk paribasana ge cenah, rupu padung rapu lemah kaurugan taneuh beureum, samemeh nyilakakeun Mama Suhud, manehna teh para mitra bakal inget bae. Kitu omonganana si Rabok. Harita para wargi barang Mama Suhud nanyakeun, nah arek tuluy tarung atawa henteu? Si Rabok ngajawab, arek sia sabab aing can sugema rasaning ati deuleu sia. Lamun can ngadeleh tangkurak sia ngacolor ngababatang ku leungeun dewek deuleu. Ceuk si Rabok bari kuniang hudang rek nyoba-nyoba nyerang sakali deui. Hari kaula mah teu waleh rek nurutkeun we kana kahayang Andika Rabok. Lamun Andika hayang na kitu nya baeu teh teuing. Ku kaula ge da moal burungna tuh dilayanan. Moal dipangejatkeun ku kaula ge. Ari sakira Andika moal babalik pikir mah. Kaula mah merenya hosotenan ngingetan ka Andika meungpeung Andika masih kene kumelendang di alam dunya. Engke lamun geus dipunut ku Nu Rahayu dipenta ku Nu Maha Kawasa mah cilaka Andika teh geus bea kasempetan. Mama Suhud tenang pisan nyaritana. Wah, montong loba bacot sia, montong loba nyungur bener ge setan. Ye tampanan ye pangbalesan ti aing deuleu. Si Rabok jawara kahot deuleu. Harita nyerang para mitra sadaya ku bedog anu diputer di pulang balingkeun. Dina gerakan ramat lancah jeung gerakan kolecer muter. Atuh puguh we pikeun Mama Suhud ge kudu hati-hati dina ngahareupan ieu gerakan. Ari gerakan ramat lancah diadukeun jeung gerakan kolecer muter nyaeta hiji gerakan pikeun nahan serangan musuh ngan sawaktu-waktu eta serangan bisa malik mode ramat lancah we. Di mana datang musuh atawa nyamperkeun kadinya pasti we bisa atuh kajiret ku eta ramat lancah teh. Ieu ge sarua atuh tujuan nama kadinya ngan dina gerakan ieu mah beda. Nu digerakeun ku leungeunna si Rabok nyaeta bedog muter meuni ngebangbaraan ngahiung sorana. Beusir ilir ibarat anu make pepetengan we para wargi ngahiungna teh. Mama Suhud harita teh para wargi sadaya manehanana siap marek ngalayanan eta gerakan. Teu loba catur si Rabok harita nyerang ke bedogna menih wakiuk bambaraan para wargi sadaya. Dikenca ka katuhu ti kakutuhu ka kenca kitu jeung kitu para wargi. Demi Mama Suhud ngaguar-giwarkeun awakna, malah mah atuh manehanana salengkah-salengkah teh manehanana siap siaga.
bari teu loba catur barang manehna ngalengkah ka hareup newak pigelang musuh terus atuh harita ditotongkeun ka tukang parawargi sadaya. Kumaha tumrapna luar biasa harita parawargi sadaya. Nu antukna si Rabok nepi ka rubuh ka tukang. Ku kitu teh mah pantes lantaran manehna geus beakeun taraga tur loba teuing atuh parawargi sadaya, siga nama loba teuing ka nyeri nu dirasa. Pang nama palebah eta atuh. Palebah iga burung nu karasa potong teh karasa deui. Geus kitu tuluy atuh ningali kaayaan si Rabok. Geus nyangkorah bari nyekelan iga burungna, harita ge parawargi sadaya mamasuhud dumanya deui. Tak kumaha ayeuna Rabok, rek angeusan nepi ka dieu bae atawa rek tuluy ngajolor tinggal ieu banusan cing sok atuh rek kumaha ieu teh rek dituluykeun tarung teh tawa kumaha. Ai kaula mah tadi ge ngan saukur ngalayanan ka Anika we bongan Anika nangtang majar kaula nu nangtang padahal mah kaula mah teu nyaho-nyaho barina oge. Kitu parawargi sadaya demi si Rabok teu ngajawab. Harita teh angadenge omongan ti Mama Suhud. Memang peureus nama kabina-bina karasana ku si Rabok. Mun hayang mageurah hayang cengkat harita oge parawargi sadaya. Tapi geus teu kuat leuleus lungset aya tangan pangawasa. Sigana lamun aya nu nyengkatkeun mah bisa manehna cengkat. Tapi da teu pantes we nu keur gelut dicengkatkeun ku batur. Ningali parawargi kaayaan harita teh. Atuh si Rabok dina kaayaan teu walakaya. Si Rabok dina kaayaan geus teu gerak deui. Manehanana siga anu bener-bener leuseuh. Siga anu bener-bener manehanana atuh eleh. Dina kaayaan kitu mah watir oge Mama Suhud. Numatak harita ge para mitra sadaya. Mama Suhud harita teh tuluy ngasupkeun deui bedogna kana sarangkana. Serep sarangka bedog atuh bedog teh diasupkeun kana sarangkana. Nu ngagantea dina apa cangkengna. Geus kitu tuluy ngadeuketan si Rabok. Barang para mitra sadaya. Harita teh para barang ngadeuketan si Rabok puguh we da pamikir Mama Suhud. Si Rabok geus moal bisa gerak deui geus teu mangga pulia. Geus ilang leungit budi ilang rasa teh lain bobodohan. Ai maot mah teu acan ngan kaayaanna ripuh. Siga-siga nama atuh eta anu disebutkeun nyaeta atuh palebah igana remek teh sigana karasa deui. Nu matak barang nyampeurkeun teh pinuh rasa karunya. Mama Suhud tuluy nyampeurkeun harita teh. Tapi para mitra sadaya dasar si Rabok atuh. Siga-sigana si Rabok teh ngan saukur pura-pura wungkul manehna dina kaayaan kitu. Di dieu parawargi sok sanajan Mama Suhud kasebut hiji kolot nu wijaksana. Aya we kalemahanana. Bager teuing ka batur cenah para mitra lemah pisan teh kalemahan manehna. Karunyaan teuing ka batur anu akibatna bakal nimbulkeun mamala ka dirina. Tadi ge disebutkeun para mitra si Rabok ngan saukur pura-pura. Ne atuh ai Mama Suhud nyampeurkeun bari dina kaayaan lemor teu mawa teu ngalugas bedog bari dina kaayaan lelewodeh naker. Harita para mitra si Rabok ngulisik langsung ngaguinyal para mitra sadaya kaluar akal licikna. Kuinyal awakna hudang seak merajang peuteung Mama Suhud anu harita keur bongoh lir banteng ketaton ngamukna si Rabok harita. Modar sia tumang cek si Rabok. Kumaha tu para mitra tu merapna harita keneh Mama Suhud ngagoak tarikna keur. Aduh Mama Suhud para wargi sadaya harita teh ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Bareng jeung leungeunna nungkup beuteung anu amburadul peucitna budal badil. Kulantaran waktu diserang ku si Rabok bari para mitra. Si Rabok lir banteng kataton teh barang geus ampres kana beuteung bari dibubat babit eta bedog teh. Puguh we
budal badil palebah beteungna Mama Suhud atuh harita ge katingali para wargi sadaya jeroan beteung teh keluar puguh we hal eta nimbulkeun reuwas pikeun anak buah na Mama Suhud anu ngaran Sitana jeung sapara kancana. Atuh para wargi sadaya harita teh ningali kayan Mama Suhud namru teu inget di bumi alam bari masih keneh nyekelan beuteung harita si Rabok tuluy nyarita deui bari seuri ngagakak. Teu pira aki-aki peote sia sakalian ku aing rek diteuk-teuk huluna deuleu. Kitu para mitra sadaya hate iblisna si Rabok teh harek nyabat beheung Mama Suhud nepi ka paragatna pisan. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Nepi ka kitu-kituna para wargi, Mama Suhud harita teh ngajolor para wargi sadaya. Atuh ieu teh akibat memang licikna si Rabok teh anu pura-pura manehanana teu walakaya. Jeung deui sifat welas asihna Mama Suhud anu ngaakibatkeun manehanana tiwas. Harita si Rabok bari nyekelana palebah hariguna para wargi sadaya anu kenca. Manehanana anu memang tulang hariguna potong dicekelan ku leungeun kenca sedeng leungeun katuhu nyekel bedog keneh. Harita keneh tuluy bedog dibabitkeun para wargi nigas kana leungeun Mama Suhud anu geus ngajoprak. Puguh leungeun harita ge ngagelenceng geus kitu kepras para wargi sadaya palebah beheungna Mama Suhud. Dikadek, dicacak, diwalang-walang, disiksik, dikunyit-kunyit ceuk paribasana. Modar sia Suhud. Hah? Rasakeun ku tulang beung sia kumawani nangtang aing karasa ku tulang beung sia akibat perbuatan sia sorangan deuleu. Marukan teh saha deuleu ai si Rabok jawara nu kakoncara moal aya duana tong boro pantar sia deuleu bangsa jawara sejen moal anu kuat ngalawan dewek deuleu komo sia rasakeun sia Suhud ku tulang beung sia. Kitu para mitra sadaya ku kubukna si Rabok ngarasa manehanana asa pangmenang nawe ngalawan Mama Suhud padahal manehna menang sote akibat Mama Suhud jelema anu welas asih kasasama tadina marek nulungan si Rabok ngan kitu we dasar nasibna keur sia di Mama Suhud. Kumaha atuh anak buahna Mama Suhud terutama Tana jeung sabatur-batur nempo guruna para wargi awakna diruksak itu. Tana jeung harita sabatur-batur teu cicingeun. Buru-buru merek komando ka babaturanana anu kurang leuwih 14 supaya ngarempuk babarengan. Maju, kebung wakul buaya mangap. Harita keneh bereyak murid-muridna Mama Suhud. Sarerea para mitra sadaya jumlahna aya kana 15 jelema. Maju meh bareng pisan ngalalugas bedog. Sabedogna harita teh kabeh oge atuh rek maju rek nyerang ka si Rabok teh. Cacing cau sia hayang modar kabeh lain pantar sia lawaneun aing deuleu. Aing mah tingkatanana geus luhur leuwih ti sia. Guru sia ngajoprak kaya babatang. Komo sia kabeh dicacak diwalang-walang, disiksik, dikunyit-kunyit ku aing sia deuleu. Dicacar bolang ibarat eueuh dicacar sia ku aing. Gemantong kaleh lamun teu aya modar kabehanana deuleu. Kitu para wargi sadaya si Rabok masih keneh wani cumarita dina nggoni ngahareupan anak buahna Mama Suhud anu jumlahna kurang leuwih 15 jelema. Manehanana masih keneh wani. Ti dituna mah masih keneh ngagos. Maksudna mah sangkan anak buahna Mama Suhud harita keneh atuh bubar katawuran. Tapi salah para wargi sadaya. Salah geuninganan. Tibatan anak buahna Mama Suhud sieun kalah ka leuwih maju, leuwih ngangseg maju ka hareup harita teh geus ngalingkung si Rabok. Atuh tuluy harita Tana nyarita. Guru aing sia geus diruksa ku sia deuleu.
ayeuna tinggal giliran si laing sia monar sia dicacak di walang-walang deuleu ku aing sia. Sok sia geura meta sia wani-wani ngaruksak atau nyaca guru aing ye muridna moal cicingeun sia. Hutang pati bayar pati, hutang uyah bayar uyah. Sok sia. Cek tanah para wargi jeung sabatur-baturna. Harita mere komando ka babaturanana sangkana rempuk jukung sauyunan dina ngoning nyang hareupan musuhna anu mana ayeuna. Musuhna nyaeta anu katelah si Rabok rampug anu kacida gerotna. Monyet-monyet sia. Sameme aing modar. Nyawa sia deuleu asupkeun ka neraka ku aing. Leuwih hade sia moe mantok deuleu. Montong wani-wani ngalawan aing. Aing lain lawanan sia deuleu. Kagok aing ngalawanan sia mah. Alah sarua we jeung nyenghieu deuleu. Sia mah ukuranna ge tai kuku di batan jeung aing. Nu batak sia geura nyingkir sia. Sia mah masih kena bau jeringau deuleu. Lain awanan aing nu geus legok tapak kendeng kadek. Bubar sia. Si Rabok harita kene palamitra sadaya ngagertak. Harita bubuhan geus loba pangalaman. Dina ulin pencasilatna manehanana usaha sateka pola sangkan teu jadi tarung lantaran lamun seug tarung oge pasti manehna kawalahan. Sok sanajan musuhna ge lale atuh pangartina leuwih handap ai loba mah hese atuh ngaturna. Kitu pamikirna si Rabok teh. Maksud jeung tujuanana manehna gerek kabur ngan hanjaka anak buah nama masuhud tibatan daek kalalabur, tibatan daek nyararingkah, tibatan daek ararinit kalah kabeuki ngangseg nyang hareupan ka si Rabok sapara kanca. Bener, nyang hareupan ka si Rabok manehanana sapara kanca ngalingkung si Rabok maksudna marek dicacar bolang. Wah, montong loba bacot sia. Sia kunyuk ye si tanah ye lawan ye pokona mah moal duana ye guru dewek bagianana minang kawawaki ye deuleu ati padepokan panyingkiran sia montong wakaseuri montong wakabunga kulantaran sia geus ngelekeun guru dewek sabenerna mah guru dewek sia lele bode lantaran tadina marek nulungan sia jalma licik deuleu sia rampok gerot. Dasar rampok gerot, tukang bobok, tukang tarok sia mah kasebut nage, tapi bari licik kasebelan sia. Cek tanah para wargi sadaya, harita teh mah panas ka si Rabok. Kitu maksudna sangkan si Rabok leuwih nafsu. Harita para wargi dina ngoni ngomong, langsung tanah harita teh luncat para wargi sadaya nyerang ka si Rabok teh. Atuh bareng jeung babaturanana nyerang ti tukang meh bareng para wargi sadaya. Tapi bubuhan atuh. Memang si Rabok ge para wargi lain jawara sakatiga. Sok sanajan harita babaturan si tanah meni luncat ngagajeleng terus narajang make jurus sakahiji dina jurus pencaran teh. Tapi harita si Rabok tuluy manehanana ngalegot ngalugat-legotkeun awakna. Serangan atuh si tanah jeung babaturanana eueuh nu beunang. Ait dia sapsi ya. Harita para mitra sadaya. Harita teh si Rabok cungcat-cingcat manehna tuluy nyusul ku bedogna ngala kana beuheung si tanah. Tapi para wargi sadaya anu memang si tanah rada nyampoyong da bubuhan si tanah ge lain jawara sakatiga. Manehna ge geus asak dina elmuna malah kalan-kalan para wargi ayeuna sok dititah ngalati. Si tanah harita henteu bodo gancang ngelok terus manehanana muka jurus suliwa. Bari harita teh malik darajang kana tongongna si Rabok teh. Harita kene para wargi puguh we. Teu disangka atuh si Rabok para mitra kasrang ku tonggongna lantaran waktu harita tanah nyerang teh ngabalicet bari saurang babaturan si tanah ngahalangan ka si Rabok. Puguh we. Si Rabok keuna para mitra palawat tonggongna jabrod harita kene keuna ku sukuna si tanah. Jodoh sia. Wah, kurang ajar sia. Disangka malik narajang si monyet pule sia. Dasar monyet pegang kurang barang haka deuleu. Cek si Rabok gewat nyingcet saeutik atuh mancing musuh supaya narajang deui. Ngan hanya kal para mitra tanah gitu bodoh.
geus hasil nyerang dina jurus anu tadi, dina serangan anu tadi teh manehanana atar ayeuna mah. Bari babaturanana ge atar. Bari silih kiceu panjang pada baturna hiji tanda. Meureun aya jurus-jurus sejen nu dipake nyerang dina ngoning nyerang babarengan. Tah dina kaayaan kitu, harita keneh para mitra sadaya atuh. Teu kacaturkeunna memang kuda-kudana meni paranceg kabeh oge siap dina kaayaan nerang. Mamang harita para wargi sadaya manehna rada mundur setengah lengkah, tuluy kuda-kuda dipasang deui. Geus kitu para wargi sadaya si tana ngacungkeun leungeun ka luhur tananing hiji tanda maju babarengan, ngajak narajang babarengan ka sararea. Maju! Harita keneh para mitra sadaya ningali kaayaan kitu menibut bet. Harita keneh nyerang ka si Rabok. Bubuhan si Rabok ge para wargi lain jawara sakatiga geus diserang ku babaturan si tanah. Manehna ngajaul ka luhur terus dina gerakan ngahampangkeun raga. Puguh we jujuralitan di luhur bari cle manehna nincak lemah anu anggangna kira-kira aya kana 4 tumbak. Di eta tempat rada jauh para mitra ditukangeun musuh-musuhna. Geus kitu tuluy ngagerendeng. Waduh, kurang ajar ya. Kumaha aing ayeuna ye? Aing cicing tangtu bisa modal aing ye. Jaba aduh iga nyeri karasa deui ye. Aing moal tenang jaba dirempuk ku si kasebelan. Sok sanajan kabeh cacing cau, tapi nu ngarempuk aing bakal bahaya. Tu aing moal bisa gerak nu tumanina ngalawan jalma nu loba. Wah, pang. Aing kumaha ye? Cek si Rabok bingung teu mangitungtung. Sabab awakna harita teh para mitra geus karasaripu uruh-urut ngalawan Mama Suhud teh, sedengkeun ayeuna kudu ngalawan anu sakitu lobana nyaeta anak buahna Mama Suhud anu geus tatan-tatan siap siaga harita teh. Sabot ngahulang kitu para mitra sadaya, bedog mah geus harita teh ranggah harita teh. Adi sakurilingna gancang manehna luncat ka luhur bari ngababad anu ngarempung. Ciat! Periak kabeh mundur pada sieun kasabet. Tu aya lowongan pikeuna si Rabok harita teh pasang kuda-kuda deui. Wah, sok sia. Sakali deui wani maju modar kabeh ku aing sia. Dicacar bolang sia deuleu. Ditigasan cekerna ku aing deuleu. Sia moal bisa nangtung kabeh deuleu. Tempo ku sia bedog aya di aing ye. Cek si Rabok bari ngancugeun bedogna ngancam supaya musuhna malabur. Para mitra tapi muridna para wargi, murid-murid Mama Suhud, kabeh ge geus teu geumpeur. Manehna teu gedag bulu salamar, teu unggut kalinduan, teu gedag keanginan cek paribasana. Teu luak leok lir ibarat pucuk awi katebak angin, geus panceg dina pamikirna. Manehna ngabela nu jadi guru sok sanajan nepi ka kumaha bae oge. Manehna tetep tagen ngabela bebeneran. Komo ieu guruna nepi ka perlaya, jadi manehanana kudu bener-bener bisa mulangkeun ka nyeri nu jadi guru ka ieu jelema nu geus mateni nu jadi guruna. Nu mata kabehanana ge toh pati jiwa raga. Kabeh rempuk jukung sauyunan pada singkil nyinglidkeun para mitra sadaya leungeun baju. Dina ngoning gawe babarengan pikeun mateni eta musuhna nu kungsi mateni nu jadi guru. Teu loba catur harita ge para wargi. Tana marentahkeun atuh ka babaturanana sangka nyerang maju. Harita keneh para wargi geus samagreng pakarang bedog geus ting buah atuh ting sariut. Rek nyabet harita teh ka si Rabok teh. Si Rabok manehanana geus teu untupan. Lamun seug manehna kudu ngalawan jumlah anu sakitu lobana. Teu loba catur harita keneh para wargi sadaya. Barang diserang si Rabok marita teh manehna ngagajleng ngahampangkeun raga. Bari geus kitu manehna ngajaul sababaraha maka tukang. Dina kaayaan para mitra geus angang tinu mustinu jadi musuhna. Harita teu loba catur si Rabok berengbeng kabur harita teh para wargi sadaya. Bari seuri manehanana tuluy nyarita. Wah, lebok musia deuleu. Harita keneh para wargi sadaya atuh puguh we
Dina eta kasempetana manehna mabur top kana sirahna Mama Suhud bur kabur satengah dibawa ka tengah leuweung lantaran sirah Mama Suhud harita geus misah jeung ragana. Oron sia tanah merek komando bari culang cileung neangan musuh. Wah, kemana si jurig eta teh Kang? Sarerea silih tanya datunya hongeuna atuh kaburna si Rabok teh meuni sakilat pisan. Keur makayan ti peuting para mitra sadaya dina kaayaan sok sanajan caang bulan ge kahalangan atuh lamun asup kana jero leuweung kana tatangkalan mah remet ku tatangkalan geus teu katingali jungkiringna jalma. Harita ret meh bareng ngareret kalebah mayit guruna si horeng sirahna ge geus eueuh. Waduh, tetela dibawa ku si jurig. Wah, mastaka guru ge Kang Tana. Ceuk baturna bari lajag lejeg harita teh hane euleunaker. Ayeuna mah kieu we dulur-dulur. Kulantaran musuh geus kabur, ieu layon Mama urang bawa ka lembur. Sarta sakalian bebeja ka ibu. Yen Mama ajal keur tarung jeung jelema jahat, kitu tah. Ceuk Tana murid nu pangkolotna mere panangan. Kabeh nu araya di dinya ngucapkeun satuju saur manuk. Bari terus harita-harita teh babahanan nyeun cikrak pikeun pangmanggotong nyaeta Mama Suhud anu digotong dina kaayaan eueuh sirahan. Teu lila ge harita geus beres terus mayit digotong dituruban ku sarung poleng bogana anak buahna Tana. Sadatang-datang ka imah paralak dicaritakeun atuh meuni kajadian pangna Mama Suhud tiwas. Harita para mitra sadaya atuh Ibu Suhud harita ceurik bari ngarangkulan nu jadi salakina. Aduh Gusti, tobating pisah kumaha teuing pun anak upami terangeun da eta atunya. Harianeuna mah si eta we, heueuh si Suta, si jahat lebokeun tetelo. Gusti nu Maha Agung. Nepi ka kieu-kieuna Mama tiwas nepi ka kieuna. Duh Gusti, nah kumaha teuing atuh nasib abdi satrasna Gusti. Mama meuni tega ngantunkeun abdi dina kaayaan Mama. Tiwas matak pika ketireun. Aduh Gusti nu Maha Agung kedah kumaha abdi ujang ka mana wae atuh ujang teh. Bari harita nyamat-nyamat kanu jadi anakna anu kasebut Jaka atuh para wargi sadaya. Jaka rancasan harita geus miang ngudag-ngudag Suta Manggala diparentah kudu jadi bapana. Nyaho-nyaho atuh meureunna bakal kajadian kitu mah meureun manehna ge nyarek sangkan anakna ulah wakamiang. Harita para wargi sadaya anak buahna Mama Suta. Abut Mama Suta. Mama Suhud tuluy nyarita. Tos bulah teu kedah diemutan deui dan parantos waktosna we panginten Mama dipunut ku nu rahayu sumuhun. Hartos nama dipenta ku nu Maha Kawasa. Ikhlaskeun we atuh Ibu urang doakeun angguran Mama sing ditampi iman Islamna. Dihapunten sagarupi dosa perdosaanana nu agung nu alit atuh dicaangkeun ke di alam kuburna. Kitu para wargi sadaya harita teh. Tarno murid anu panglungguhna ngomong ngabeberah harita teh ka Ibu Suhud. Nya ku kitu teh mano saha nu tega ningali mayit eueuh. Aduh Gusti nu agungna kabina-bina teuing jelema jahat teh nya. Saha atuh nu wani kieu teh nya? Ceuk Ibu Suhud angger ceurik teu beunang di papatahan teu beunang di upahan harita teh para wargi. Memang dasar nasib jeung takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar papasten Gusti Yang Widi. Rupina Mama Suhud mulih ka jati mulang ka asal kulantaran kudu kitu kedahna we. Mangih kareuwas anu kacida anu memang ngadadakna pikeun Ibu Suhud. Atuh panyakit jantung Ibu Suhud anu geus lila hari-hari teh hama kiwari jadi kambuh deui. Nga ai bru terubuh teu usik-usik si horeng para wargi bakat kureuwas. Panyakit jantungna harita teh kambuh deui. Nepi ka harita ge para wargi barang ngarumpuyuk teh geuning barang diusikeun teh usik kabeh
si horeng ibu suhud ge mulang ke alam kalanggengan nyusua anu janten caroge ningali dua guruna perlaya murid-muridna kabeh pating derengek rewas pacampur jeung sedih. Keur kitu para mitra sadaya bereg atuh tatangga-tatangga anu dareukeut daratang bari paciweuh naranyakeun asal usulna naon sababna pangna kajadian kitu. Harita para wargi sadaya kitana bari ngarigah ceuri nerangkeun timimiti imeunna timimitina imeut aya nu kaliwat atuh malar batur salemur nyaho duduk persoalanana digambarkeun timimiti kalengitan senjata malah mah harita teh asuta manggala anu teu datang-datang tuluy disusul ku jaka rancasan barang teu kungsi lila harita teh aya jalma cenah mah bejana atuh kadinya ngan mama suhud teu ngabejakeun aya jelema henteu nama ngan mama suhud ngabejakeun yen manehanana rek neang ka ieu ka leuweung pineus sieun cenah kebona diranjah ku bagong atawa ku babi leuweung. Atuh para wargi sadaya kokolot di eta lemur anu katelah mangsarta nyarita. Geus we ayeuna mah barudak ulah careurik wae. Angguran sasadiaan ngalitaneuh we 2 liang. Urang pula sara atuh ayeuna mah narek diisukeun atawa ayeuna keneh kagok geus beuting teu naon-naon. Da caang bulan ieu mangsarta minangka kokolot di lemur eta para mitra sadaya di panyingkiran. Mere atuh usu mere saran mere usul. Harita tanah tuluy ngomong pedah ngarasa panasaran. Keke kumaha upami jaka sumping itu henteu pasak kasampak panginten ieu margi nuju anjeunna teh nuju angkat ieu teh atuh kumaha nya kinten-kintenna. Para wargi sadaya si horeng si mana horeng di dinya teh loba kokolot lemur malah bah olot tuluy nyarita nya tapi ieu piraku atuh meureun atuh dililakeun ye jeung saleuheung atuh muhun jaka sumping isukan kumaha lamun bulan hareup ditunggukeun numpan mantak walurat kana mayitna mangkaning ieu mah nya atuh jang suhud bobosna teh pan dina kaayaan kieu. Da ieu nu jadi masalahna teh. Ceuk Abah Olot para mitra, harita teh henteu eleh alesan ku omonganna budak ngora anu majarkeun kudu nunggu heula anakna nu katelajak karancasan. Memang para wargi sadaya kokolot lemur di dinya mah di mana aya nu ngantunkeun teh sok sanajan tengah wengi sok langsung kudu dikubur bae. Da kitu cenah mayit mah ulah dililakeun. Latiasa deh nyingkeun ya para mitra. Hasil babadamian harita atuh kabeh sapu yen cenah kulantaran dina kaayaan balurat mangka eta layon para wargi mama suhud jeung ibu suhud kudu gancang dikuremkeun. Atuh teu loba catur harita keneh hatana jeung sapara kancana ngalabring ka astana pada atuh mawa atuh pacul jeung pakarang sejena rek ngali kuburan keur kadua guruna sorena samemeh di kalua punten harita samemeh di kalua teh para wargi tuluy atuh harita ge para wargi Abah Olot teh anu mere katerangan yen cenah mama teh perlayana atuh harita ge anu memang para wargi sadaya ku hiji pakarang anu memang geus kamasyhur pakarang teh lantaran aya tanah cenah dina eta getih anu kaluar semu hideung ngandung racun dina tapak ngadekna tutung kawas dikadek ku bedog anu panah. Tajeng deui ieu pakarang teh kacida hebatna. Mangka ieu pakarang teh cenah para mitra ya siga-siga nama mangrupakeun hiji keris. Memang bener para wargi harita teh ditubles mimiti nama ku keris.
Dumi keris nu ditublaskeun teh waktu harita si rabok pura-pura teh manehna teh leungeun mah ngodomang kana atua abebeurna. Si horeng para wargi senjata nu kasebut tumbak batu karang nama disesepkeun dina jero kampret. Barang harita manehna pura-pura ngajolor teh bari rada nyangigir. Si horeng leungeun mah ngeteyep nyabut keris anu disebut batu karang. Barang harita para wargi sadaya Mama Suhu datang nyamperkeun langsung ditawak ku keris batu karang bari dikuciwak-kuciwakeun. Geus kitu gancang diasupkeun deui kana sarangkana. Geus kitu langsung manehna ngaluarkeun pedogna langsung disapatkeun palebah peheungna Mama Suhu. Kitu para wargi sadaya kajadian nu sabenerna. Barang Mama Olot atuh para wargi atuh ngadongengkeun yen rada heran ningali getih anu hideung, ningali awak anu tutung, jeung deui palebah beuteung anu tutung. Hiji tanda yen ieu pakarang nu disebut cenah senjata anu ampuh, anu kasebut tongkat batu karang, anu di jerona aya keris teh. Ngadenge eta katerangan atuh barudak anu tadina marilu ngepung harita anu katelah si rabok teh menipati gerbeg kaget geus kacipta meureun lamun eta keris teh keuna kana awak manehanana. Para wargi sadaya rengse atuh nerangkeun kajadian kitu. Mama Olot harita ge tuluy bebeja nyarita ka warga didinya yen cenah eta sabenerna pakarang teh bogana Mama Suhud. Dengan Mama Suhud anu ngabogaan eta pakarang. Tapi eta pakarang teh naha bet aya dina tangan musuhna. Ieu anu jadi pertanyaan. Geus kitu para mitra gebeg tanahnya atuh ngagepeg bari semuheran. Upami kitu mah panginten anu nelasan Mama Guru teh si Suta panginten atuh Olot. Si Suta nu mana jang tanah? Sumun si Suta nu kabur teh eta sugan panjang tanah ningali lain kung si Tarung. Eta bener si Suta anu maehan teh. Lain Tarung sareng Mama sanes si Suta Abah Olot. Namun hiji jalmi parantos sepuhnya. Itu bade sabanding we sareng Mama mah. Teu ngarti bubu. Ai urusan si Suta jeung eta naon teh anu kasebut tongkat batu karang mah. Mawi tongkat batu karang teh panica. Si Suta teu datang-datang. Nya saur Mama teh marentahkeun ka Mumun Cep Jaka supados anjeunna angkat maluluh si Suta. Kitu maksudna mah. Harita sabada meunang keterangan ti tanah. Takara Bah Olot ngarti duduk persoalanna. Tidinya tuluy manehna ngahuleung. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para mitra kokolot kampung nu disebut Bah Olot teh tuluy nyarita. Waduh tiwas anak kitu mah euy barudak. Dupi kitu kumaha Bah Olot? Kieu atuh sabenerna majigana teh. Boa-boa eta senjata nu disebut tongkat batu karang teh geus direbut deui ti si Suta mangala ku hiji jelema anu memang ngabogaan sifatna hayang ngawasadunya. Jeung deui geus katingali apaan kacida pisan eta jalema teh talengesna nepi ka Mama Suhud ge nepi ka dipotong geuningan sapatkeun eta sirana. Tah ieu anu geus hiji kabaran bakal bahaya di dunia ieu teh. Aduh barudak. Nepi ka kieu-kieu nanya urang hirup teh. Buah-buah di tatar gunung Ciremai bakal banjir getih teh barudak. Cing kumaha kira-kirana ieu? Satuju lamunnya ieu Cep Jaka di eta disusulan heula. Supaya ngarti we ulah nepi ka timbul masalah ingkenya. Nya
maksud abdi kitu baholot maksud teh bade nyusulan ieu sumuhun mun Cep Jaka supados diwartosan anjeunna yen ibu ramana parantos pupus namun kamana nyusulna atuh baholot ya nyusulna mah tatanyakeun we tatanyakeun pokona mah sugan jeung sugan pokona mah mangilaratan kitu tah jadi pokona mah ti mimiti isuk we geura susul ngan saha kira-kirana nu rek nyusulna nah jadi abah mah geus kolot ieu teh lamun abah ngora keneh nyaman mah abah ge wani jabung tu malapu ngilu nyusul sawios abah perkawis nyusul kitu mah abdi ge kersa sareng ieu pun pidin ye tema tanah para wargi bari nunjuk ka Jang Pidin anu memang harita ge Jang Pidin sanggupeuna keur pikeun nyusul Jaka rancasan arek ngabejaan ngayan cenah inung bapana parantos mulih ka Jatimulang ka asal dipunut ku Rahayu dipenta ku Maha Kawasa atuh sabada harita teh aya kasadiaan ti Jang Tana jeung Jang Pidin atuh bah olot tuluy nyarita deui syukur we atuh ai kitu mah geus aya kasaluyuan hidup tatan-tatan rek nyusul poe isu ngan atuh mawa babakalan bising kudu rada lila nyusulanana ngan di dieu kumaha ye di paguron meureun kangge sementawis paguron mah sawios da aya atuh wakil abdi di dieu tangtu ieu di urusan nyadinya harita para mitra sadaya didi anu memang hiji muridna Mama Suhud anu memang ieu mah cicingeun tapi elmuna mah lumayan oge tuluy harita ngajawab insyaallah Kang Tana sementawis akang sareng Cep Jaka can sarumping mah insyaallah abdi bade di dieu atuh sareng nu sanesna tangtos sanena ge luyu atuh hoyong samentawis panginten dugi ka 7na ge pada ngariung di dieu tangke salajengna ge abdi bari ngantosan akang sareng ngantosan Cep Jaka ceuk di harita teh manehna sayagi pikeun nunggu padepokan sangkan ulah kosong teuing para mitra sadaya di padepokan eta teh para wargi sadaya ulah nepi ka kosong teuing da lamun nepi ka kosong tang tue atuh sahanteuna padepokan panyingkiran teh meureun bakal ilang komarana da ieu para wargi sadaya nu ngaakibatkeun tina hiji senjata anu memang dipika hayang ku sararea ayeuna senjata geus kaluar ti Mama Suhud waktu aya di Mama Suhud mah aman eueuh jelema anu nyaho yen senjata aya di Mama Suhud tapi sabada eta senjata dipaling ku Suta Manggala teu acan lila ge parantos aya korban di antawisna Mama Suhud ku anjeun nu janten korban para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng harita reng atuh para geura rengse atuh babadamian maolot sarta anu mingpina tuluy nu dipercayakeun pikeun nyusul Jaka rancasan kitana jeung harita teh harita para mitra atuh para wargi jeung baturna saur manuk muni bareng pada ngucapkeun kasaluyuan hatena masing-masing atuh nu kapilih jadi kokolot tuluy nangtung harita teh para mitra anu katelah didintel dulur-dulur hasil musyawarah aranjeun kukuring ditarima kalawan ikhlas pisan atuh sabalikna kuring umaja kayu urang pada ngajaga ieu lemur pangpang nama padepokan tina katelengsan jelema jahat bari teu poho ngurus pendidikan jeung hasil bumina urang sararea atuh sangkan jadi tempat anu gemah ripah repeh rapi subur makmur harita para mitra saur manuk nyebutkeun satuju babadamian rengse tuluy bubar sanggeus anu boga tugas nyusulan anak guruna nyaeta kitana para mitra sadaya atuh harita teh jeung baturna nyanggupan rek miang isukan nyata subuh-subuh para wargi sadaya ayeuna urang tunda kaayaanana anu rek nyusul-nyusul anu cenah para wargi sadaya
harita terek nyusul-nyusul Jaka nuka telah nunyusul nyaeta tanah jeung pidin kocapkeun Jaka rancasan para wargi teu lami anjeunna ngin ngajajabkeun Nyi Sari ka lembur harita teh para wargi sadaya nyaeta di lemburna Nyi Sari teu lami anjeunna teh atuh di Ciniruna teh ti harita tuluy anjeunna ge miang deui lantaran cita-citana rek nyusul-nyusul anu maling senjata nu jadi bapana nuka telah Sutamanggala teh ocapkeun para wargi sadaya harita Jaka rancasan manehanana geus turun gunung unggah gunung nete akar ngeming jangkar teh lain bobodoan atuh unggah tempat didatangan suganjeng sugan Sutamanggala aya di dinya tapi kaditu poos kadieu kosong atuka apal bahabanu tempat-tempat pamainan ge didatangan teu kapanggih laratanana perkara Sutamanggala bakat ku capek para wargi dinanggoni ngalalana nyusul-nyusul bapa maling harita teh para wargi sadaya geus anyong ka leuweung tiis Ali leuweung tiis memang hiji patempatan anu arang langka kasaba ku manusia jeung deui eta leuweung teh kasebut leuweung tutupan ceuk pamikir Jaka boa-boa si Sutamanggala teh kaburna kadinya lantaran dika cenah di lembur mah teu kapanggih laratanana jeung deui ceuk pamikir Jaka moal daekeun manehna kumalang pereng di lembur bisi kapanggih ku nu sejen nu matak harita pamikir Jaka rancasan boa-boa di leuweung tiis mah atuh si Sutamanggala teh bisa kapanggih waktosna sehat